ti dinten ka dinten ti waktos ka waktos aduh nyereleknya kalau memang dia namatkan bagian ke-77 ayeuna mangjaya bade ngaca bagian ke-78 naon cenah mangjaya dongeng enteng pangbeberamana di Mangjaya Official di channel YouTube Ieu Para Mitra mangga nyangakeun bae ayeuna teh dincak bagian ke-78 para mitra kitu nya carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang ieu dongeng karyana Kileksa Barwadi tos lah karangan Kileksa moal bireuk deui mangga atuh para mitra urang teraskeun hanca dongeng namun nya kitu para mitra namina ge cenah para mitra kahoyong jalmi benten-benten kitu para mitra kahoyong jalmi benten-benten mangga nyangakeun bae dongengna mangjaya ngaturkeun nuhun carios nyambung Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa dina bagian ke-78 urang lajengkeun deui wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Ayeuna nincak bagian ke-78. Masih panjang dongeng mah tenang we lah. Mangga urang teraskeun hanca dongeng nu judulna Rusia Curug Cikidang karya Kileksa dina bagian ke-78. Sabada Pak RT Cumarita ading tuluy nyarita. Kuring milu Pak RT, urang sakalianna tanyakeun ka Mang Unus. Da kuring geus wawuh ka anjeunna, sugan we ti Mang Unus meunang katerangan nu jelas sarta bisa mantuan neangan ka urang. Kitu ceuk ading manehna ngarasa gede hate. Sababoga kawawuhan di lembur Cijaha nyaeta Mang Unus teh. Abah ge rek milu hayang milu neangan abah ge atuh, ceuk Bah Jilun. Heueuh hayu atuh sing sanu rek milu sok. Tuturkeun kuring, mun perlu mawa pakarang bising di ditu kudu tarung. Bising aya kajadian nu merlukeun pakarang. Tak kitu we. Ayeuna mah kuring rek balik heula ka imah, bebeja ka inu budak pokona mah. Jung Pak RT nangtung. Tuluy turun kaburuan mangkurip buru-buru dangdan manehna rek init ka lembur Cijaha maluruh nu jadi anakna. Harita keneh jalma-jalma nu rek milu nyusul pahibut baralik heula. Rek dangdan bari bebeja ka kulawargana, heuleut sawatara waktu di buruan imah mangkurip geus loba jelema. Saged menang dangdan kawas rek miang kapang perangan, Pak RT tuluy marentah. Atuh para wargi sadaya harita Pak RT nyarita. Saha nu rek milu atuturkeun, urang init ayeuna pisan. Bering belasan jalma arinit nu leumpang ti heula Pak RT jeung mangkurip, ditema ku ading jeung Bah Jilun di tukangeunana ngaleut jalma-jalma nu harayang mantuan ka mangkurip. Kocapkeun di lembur Cijaha harita kira-kira jam 11 beurang. Di imah Aki Jumin aya nu keur ngobrol tayalian iwati Aki Jumin jeung Ruhya nu keur badami pikeun ngarengsekeun urusan nyenening. Geus dibere dahar putri teh Ruhya. Kade ulah lat marawan euy, bisi begang. Lantaran manuk ge kurang nyatu masuk pegang. Jabat radaek beger deui. Kade ulah lalaborang urusna euy ngarah Luis. Aki Jumin nanya bari seuri panon melong kana beungeut incuna. Beres kieu lah kabeh geus meunang atur. Pakean jeung dahareun geus disadiaan. Nanting dipake teh henteu dah kalakang gegeleneng wae di deuketan teh. Si nu hayang ngrekeb. Kuring teh cicing we ki. Heueuh bener kudu kitu. Keun bae ari geus disadiaan mah. Mun manehna lapar meureunna dahar. Mun manehna hayang disalin meureun dipake. Pokona mah asal ulah salah di urang we. Bisi putri begang teh ayeuna Aki rek nanya. Rek kumaha mun geus kieu? Rek iraha hayang kawin? Aki Jumin bari seuri Ruhya kerung bangun anu mikir heula. Tenang we ki hayang sina tentrem heula hate. Sinalineuk heula ka kuring lantaran cuma najan buru-buru kawin oge ari manehna galak keneh mah. Moal nikmat, jawab Ruhya tegas. Ya kajeun atuh ari kitu mah. Akhir tenang beusan. Ngan maneh kudu hati-hati ieu teh indung bapana geus mimiti mikiran anakna sarta geus mimiti maluruh anakna. Tah kulantaran kitu maneh kudu waspada. Bisa ngajaga diri, kudu bisa tarung jeung pihak urang Ciponteng. Ceuk Aki Jumin siga nu geus nyaho kana pibahyaeun. Batina memang kuat pangrasana seukeut bisa nangkep kana balai nu bakal tumiba. Kudu kumaha carana kina, kudu ngaku atawa kudu ngahengles. Sabisa-bisa ulah tepung jeung maranehanana. Lamun kapaksa tepung, maneh ulah ngaku kudu api-api teu nyaho kana ieu kejadian. Lamun tetep teu bisa ngangles, kapaksa kudu dilawan ku kasar. Gelut kitu naon-naon, tah Aki pajukeun. Moal sieun ngalayan 100 we mah. Aki Jumin nepak dada ngarasa sombong jeung boga rasa yen dirina kuat.
Wah tuh ayeuna mah rek ulin ka kebon kuring teh. Isi tepung jeung urang Cibonteng, lain teu wani gelut ngan hayang ulah aya ributan, hayang ulah kanyahoan yen kuring nu maokna. Mihape si nyai nya kinya. Heug, jeung rek init ku aki moal urang tungguan. Ruhya teu ngomong deui tuluy init. Make jalan dapur ngaleos ka kebon itung-itung nyumput. Nyingkahan urang Cibonteng nu bakal nyarusul ka imahna. Ruhya ngarasa seber ari hatena mah da teu wani lamun kudu adu hareupan gelut. Ayeuna oge nya sote gede hate pedah di hatean ku akiuna. Dina mangsa harita para mitra, bareng kaayaan kitu rombongan Pak RT, terepi ka imah Mang Unus. Ku adi ngahaja di bawah kadinya rek nanyakeun perkara Ruhya ka Mang Unus. Sanggeus sarerea dariuk kalayan mernah pok adi nyarita. Mang Unus punten abdi teh ngaganggu ka mamang di dieu. Ari sabab abdi teh keur meunang kasusah teh da kapungkur teu hasil maksud abdi teh. Ari ayeuna aya deui kasusah nu pohara leuwih-leuwih ti bareto. Hae, nah kunaon jang? Naon sababna teh heula teu hasil? Cek Mang Unus heraneun. Tapi henteu ngajelaskeun niatna ading nu bareto mah sabab di dinya loba jelema. Teu hasil kapungkur teh Mang malah matak nyeri hate tapi keun bae lah. Da mana kitu ge teu aya milik meureun. Ayeuna mah tulungan abdi ieu. Naon nu kudu ditulungan? Mang macan ngarti sabab mani ngaleut kieu mata kreuwas ka mangna. Cek Mang Unus. Abdi teh nuju milarian nyinining teh manehna aya nu maling. Ari nu dicuriga nya teh urang dieu. Tak kulantaran kitu abdi bade nyuhunkeun tulung ka Mang Unus. Mugi keur samantuan maluruh urang dieu. Nah saha jang? Mang Unus reuwaseun. Ngaranna mah Ruhya, manehna geus kungsi ngadatangan ka lembur Cibonteng. Ari di dituna ngadon ngaributkeun nu matak abdi curiga ka manehna. Kari-kari tas aya ribut jeung manehna nyinining leungit. Ruhya. Mang Unus ngarenya greuwas lantaran manehna geus apaleun ka Ruhya. Geus pada nyaho ka kulawarga Aki Jumin. Muhun Mang, Ruhya ngaranna teh. Na nya di dieun aya ngaran Ruhya. Lamun aya ayeuna rek ditepungan rek ditanyakeun nu sanyana. Nah manehna teh rumasa maling atawa henteu? Tah kitu maksud teh Mang. Mang Unus ngahuleng. Kulit tarang ngariwut tananing mikir lila-lila ngareret ka Pak RT. Siga menta katerangan sejen sangkan leuwih ka harti. Nu direret surti memeh ditanya geus pok nyarita. Kaleres kitu Mang Unus kuring teh saparakanca saja nyuhunkeun pitulung we ti Mang Unus. Kanggo maluruh nu ngaran Ruhya. Na nya aya di dieu atawa henteu? Mun nya aya kuring menta dianteur hayang tepung ayeuna pisan. Kitu ceuk Pak RT nu sejena jempe. Yakin atuh mun kitu mah tetela si Ruhya teh teu euy-euy. Kalakuan teh kitu jeung kitu we, memang leres jang ading. Kitu de Pak RT, di dieu aya nu ngaran Ruhya, incuna Ki Jumin. Tuh bumina ditongoh tuh. Rada mencal manehna mah da taradaek campur jeung nu loba. Rada mahiwal ka kuring. Mangkaning manehna mah barangasan lain lawan-lawaneun, cek Mang Unus ka Pak RT. Ngomongna dariana keur tapi ngandung kahariwang. Mangga kitu ge pokona mah tuluhkeun bumina ayeuna pisan rek dijawara ku kuring, rek diabrik-abrik imahna susugana nyinining aya. Cek Pak RT bari nangtung. Sanggeus geus hayang geura init ka imah Ruhya. Atuh baladna meuni caruringha kabeh tatan-tatan rek ngajorag ka Ruhya. Mang Kurip meuni kekerot bakat ku amek. Geus hayang geura gok tepung jeung Ruhya sabab kacida amekna asa ditincak hulu ku budak ngora. Ieu atuh urang miang babarengan ngan kade masing tarapti. Bisi aya kajadian nu teu dipiharep lantaran Aki Jumin teh jalemana barangasan, kasar jeung tukang pasea. Yeuh urang indit. Mang Unus turun ti imahna dituturkeun ku ading jeung Pak RT. Kitu deui nu sejen bering ngajugjug ka imah Aki Jumin meningaleut mata keueung teu beda jeung nu rek perang sabab kabeh marawa pakarang. Gancangna catu rombongan Pak RT geus terepi ka imah Aki Jumin. Ngan Mang Unus nu teu daekeun deukeut teh manehna ukur nuduhkeun ka Pak RT. Tuluy balik deui ka imahna bari mawa hate nu lelenyapan bisi aya kajadian nu ribut di lemurna. Ari Pak RT jeung kanca-kancana harita ngagimbung deukeut imah Aki Jumin. Ngancan aya nu wani deukeut ka lawang hareup bisi ngagareuwahkeun ka nu aya di imah. Tah ieu imahna Aki Jumin teh ieu. Hartina si Ruhya aya di dieu. Tapi kade ulah ributnya lantaran ulah waka ku jalan kasar bisi nyalahan. Kuring rek nanya heula sacara sopan ka Aki Jumin. Tapi marane ulah milu. Memilu ka jero Mamang Kurip pungkulnya. Cek Pak RT haharewosan ngatur anak buahna nu harita geus sayaga pikeun ngajaga nu bakal tumiba. Sarerea ngarti jep jempe tuluy pating saling ker kanu buni teu nemongkeun diri ka Aki Jumin. Hari Pak RT jeung Mang Kurip harita keneh ngadeuketan ka lawang hareup. Sanggeus tepi Pak RT uluk salam berai panto aya nu muka lol Aki Jumin ngelol. Pok nanya bari mencrong. Bade ka saha teh jang? Punten ki bade tumaros itu dupi teh leres bumina Aki Jumin. Hapunten upami lepat mah margi abdi teh acan terang teh.
cek Pak RT sopanaker. Tapi bari waspada bisi aya nu matak balai gede. Oh, hehehe. Kabeneran atuh. Nya ieu mah Aki malah mah Aki pisan nu ngaran Jumin. Mangga atuh caralik dilebat. Aki Jumin someah naker. Sup katepas dituturkeun kuduaan. Sanggeus dariuk kalayan tarapti pok di Aki Jumin nanya. Ujang teh saha? Di mana bade naon ka Aki? Ditu upami dipercanten mah RT kawi ti lemur Cibon teh ngahajak ka dieu teh bade dumeus ka Aki. Jalaran aya nu bade ditaroskeun, punten upami abdi ngaganggu ka Aki nu nuju tentrem. Oh, kitu. Teu naon-naon, Aki mah teu ngarasa kaganggu. Tapi ngarasa kaget, aya naon atuh Jang RT los-los ka dieu? Asa reuwas ieu teh. Aki Jumin geus teu boga pikiran. Yen semah nu duaan teh keur neangan nyinining. Sabab ku ngaku asal ti Cibon teh geus cukup pikeun nangtukeun tujuanana da geus rumasa boga dosa. Nuhun upami teu matak ngaganggu mah atuh. Ayeuna abdi bade ngadugikeun permaksadaan, abdi teh bade tumaros, dupi jang ruhyana leres tuang putu. Upami leres abdi nyuhunkeun ditepangkeun ayeuna pisan. Aki Jumin ngajenghok. Hatena reuwas kabina-bina padahal geus bisa neguh ti tadi mula. Tapi ari geus jadi kanyataan mah teu buru ngarenyag reuwas. Harita teh para mitra tapi buru-buru nanya deui nutupan kareuwasna. Nah bade naon Ujang? Memang leres di dia aya pun incu. Aya peryogi ki abdi teh nyuhunkeun widi hoyong tepang ayeuna pisan. Hanya ka Ujang. Keur teu aya pun incu teh sabab wayahna we. Jeung wayah kieu mah tara aya imah. Sok ngider ting ka mana da? Teu bebeja heula. Aya urusan naon Ujang? Na bisa diwakilan ku Aki ayeuna. Keun bae mun aya naon-naon mah dibejakeun ka incu Aki. Aki Jumin bangun nangtang jadi hayang nyaho kana maksud Pak RT jeung Mang Kurip. Pak RT tuluy harita nyarita deui. Nya upami teu aya mah sawios atuh bade ka Aki we. Nya heug aya naon atuh? Rupi Jang Ruhya teh kantos nyanak istri ka dieu. Di mana ayeuna mugi kersa nepangan we. Sareng ieu mana margi aya badantenkeuneun ieu teh. Pak RT nyelok. Teu loba tatanya nu teu puguh Aki Jumin menikerung. Niro-niro nu heran jeung teu ngarti padahal hatena beuki reuwas. Nah, da teu kanyahoan ku Aki mah. Teu kungsi mamawa awewe. Saha atuh awewena? Naon sababna nanyakeun ka incu Aki? Buah-buah geus nyieun kalakuan jahat incu Aki teh nya. Matak ngerakeun atuh ari kitu mah. Kumaha kajadianana ieu teh Jang? Saha awewena jeung saha bapana? Urang mana asalna? Ceuk Aki Jumin. Bisa pisan ngarobah semu nu tadi reuwas tiganu siganu heran. Ada teu kedah dibejer beaskeun deui tangtos Aki ge uninga margi tuang putu teh parantos terang-terangan ka abdi. Yen kagungan Aki nu jenengan Jumin. Janten masalah ieu teh teu kedah api-api teh uninga. Da yakin Aki teh uninga kana sagarupina. Di mana ari nyinining ayeuna? Pak RT beuki jero nyelokna. Lantaran mun teu kitu bisi hese mariksana. Puguh Aki Jumin beuki ngarenyag reuwas hatena deg-degan. Ngan ayeuna mah timbul amarah beungeut katara geuneuk huntu kakerot. Naon ieu teh? Rek ngadon ributan atuh rek nya mah. Kami mah teu nyaho kana urusan si Ruhya bari oge. Lamun keukeu rek nuding ka kami, awas rasakeun dicacag kabeh ku aing sia. Ujug-ujug nafsu Aki Jumin para mitra. Sok sanajan geus kolot tapi babari ngulit bawang. Atuh ku ayana kitu teh kalah beuki nyurigakeun keur Pak RT mah. Lantaran mun kitu carana sarua jeung kasieunan. Bari nemongkeun kalemahan, pok Pak RT nanyakeun deui nyarita tetep ayem. Saha nu nuding ka Aki da abdi mah teu kumawan tu nuding. Ari nuduh kanunya mah sanes nuding ki nanging ngajelaskeun. Ayeuna mah teu kedah seueur saur ki. Upami leres-leres Aki henteu percanten kana omongan abdi, hayu urang buktoskeun. Ieu bumi urang garadah na aya atawa henteu nyinining. Upami aya tangtu Aki ngabobodo kana diri sorangan, atuh lamun teu aya tananing incu Aki bener-bener teu boga dosa, kitu we ki. Rek ngagaradah imah kami. Kacida teuing ieu mah. Sarua jeung ngahina ka kami deuleu, sarua jeung teu nghargaan ka pribumi. Mun kitu carana mah teu kudu loba aturan, hayang turun, hayu turun. Urang adu jajaten sia jeung kami. Moal disuguhan cai atawa dahareun ku kami, tapi ieu yo. Aki Jumin ngepeulkeun peureupna. Tulang-tulang kolot menina ronyol bangun teuas. Ai. Kurang ajar Aki-aki teh nyalayanan Pak RT. Cek Mang Kurip ngadak-ngadak cengkat beungeut geuneuk lir beusi atah beuleum. Huntu kakerot nahan amarah da puguh geus panas ti tadi mula. Naon? Hayang dicacak pangeulana maneh teh. Hayo keluar. Urang jogo jeung aing.
hayang nyaho kumaha kagagahan urang Cibonteng teh bejana aya nu teu asan. Aki Jumin jiga nu teu boga pikiran. Dasar aki-aki barangasan kolot nu teu ngarti kana kakolotan. Kolot ge para mitra kolotok dina beheung munding sagala rupa urusan teh babaringeun. Tuluy kaluar pangheulana ditepas. Rek ngajak tarung ka Pak RT jeung Mang Kurip nempo galagat kitu nu duaan teu ngomong deui. Tuluy nuturkeun kaburuan teu kungsi lila geus ngabedega narulak cangkeng. Ari Aki Jumin geus masang kuda-kuda rek narajang. Geura betas ya bangsat ladenan pangawas aing ye. Cek Aki Jumin bari ngacungkeun peureup. Panon mureleng ka Pak RT jeung Mang Kurip. Ulah diantep mang terajang kuduaan lah urang cangkalak aki-aki POT. Teu kudu tatanya deui mun kieu carana manehna nu ngaku kana kajahatanana. Pak RT ngaharewos ka Mang Kurip. Tapi harewos bojong da kadenge ku Aki Jumin. Keun urang piteskeun beheung aki-aki POT. Kuring mah moal sieun ku aki-aki saese. Maju Pak RT urang cangkalak tuman, temal Mang Kurip. Nyarita ngahaja ditarikeun ngarah kadengeun ku Aki Jumin. Puguh Aki Jumin buncelik bakat ku nafsu manehna teu ngomong deui. Sabrut narajang ka Mang Kurip. Peureup jiga nu tulang wungkul ngabelesat kana beungeut Mang Kurip. Tapi nu ditarajang rikat ngagiwar bari newak pigeulang Aki Jumin. Hiu kolepat beunang pisan. Tapi barang rek dicentok Aki Jumin ngarti. Suku katuhuna maju salengkah bari ngagaleongkeun awak kagigir. Dibarengan ku nilepkeun leungeun nu dicekel ku Mang Kurip. Seret leungeun Aki Jumin nilep. Atuh siku anu teuas jiga geus siaga rek notog kana iga burung Mang Kurip. Ngan untung Mang Kurip rikat ngejat bari najong kuda-kuda Aki Jumin. Hiu plos Aki Jumin rikat jingkrak. Bari ngirimkeun peureup kenca kana tarang Mang Kurip. Siut plos Mang Kurip oge rikat ngagilak. Atuh can aya nu kabeunangan eta adegan kajadianana para mitra dina waktu anu ngan sakedeung pisan duanana tanginas jeung rancingis. Ngaso heula para mitra da tarung capek atuh. Ngaso heula name sababak ki para mitra. Kumaha atuh para mitra Aki Jumin? Aki Jumin jiga nu geus bayangan. Manehna henteu ngarandeg harita keneh tuluy narajang deui ka Mang Kurip peureupna butbet ngancam beungeut jeung dada. Mang Kurip rikat nyingkahan balai sawareh dipiceun sawareh ditakis. Nu akhirna ger tarung ragot naker. Silih tonjok silih badug silih kia tajong jeung silih sudu. Bareng jeung kitu Pak RT ngagero ka anak buahna sangkan ngoroyok Aki Jumin. Kapaksa ngajalankeun kitu dabongan Aki Jumin kasar jeung barangasan. Periak walasan jalma ngariung Aki Jumin. Nu pangheulana maju ading jeung Bah Jilun pating serenteng para mitra sadaya. Nyerang ka Aki Jumin. Keur dikepung kulobaan atuh Aki Jumin teh reuwaseun. Ramja dah licik sia main koroyok. Hayang modar sia ha? Cek Aki Jumin bari pakupis nakisan nu narajang. Peureup jeung paneungeul pating kolepat ku Aki Jumin disingkahan. Sawareh ditakis meuni butbet matak paur. Ari Pak RT teu nemalan nu sejen ge teu ngaromong. Tuluy ngepung Aki Jumin beuki lila beuki nafsu. Mundur sawareh garadahi masih Jumin, laksanakeun euy. Pak RT ngagorowok ka baladna buriak limaan mundur. Langsung asup ka imah Aki Jumin. Pantona memang muka keneh puguh Aki Jumin ambekeun. Manehna asa dihina lantaran imahna digaradah ku jalma loba, haok nyarekan bari leungeun pakupis keneh nakisan panarajang musuh. Bangsa cia, montong kumawani unggah ka imah aing deuleu. Sasa nu maksa udah kadung mun modar deuleu. Aki Jumin bener-bener ambek saperut narajang kanu aya di hareupeunana. Kabeneran harita teh nu diserang Bah Jilun, caku kabeunangan dadana. Lengak Bah Jilun ngalengak bari nahan ka nyeri. Peureup Aki Jumin teuas sarua jeung batu karang, rumpuyuk peruk Bah Jilun rubuh tuluy gegerungan bari muringis nahan ka nyeri. Nu sejen ngarengkog tapi Mang Kurip teu cicingeun. Gancang manehna ngahalangan Aki Jumin sangkan teu kebat ka imahna. Bisi ngaganggu anu rek ngagaradah ka imah. Tapi mata kreuwas Aki Jumin sakilat loncat kalayang kaluhureun sirah Mang Kurip. Ngaliwatan nu ngepung clek nincak lemah tukangeun Pak RT jeung baturna. Nu rek unggah pisan ka imah. Eureun sia bangsat, lamun teu eureun dipodaran kabeh ku aing. Aki Jumin bener-bener ambek, seak narajang. Nu diarah punduk Pak RT, tapi Pak RT rikat nakis ku bedogna. Nu geus dicecekel ti tatali keneh. Puguh Aki Jumin meningaranyub panarajang ditarik deui tapi bari jeung ngagilek kagigir sarta luncat ka deukeut golodog. Ngahalangan nu rek arasup, reg kabeh eureun teu aya nu wani maju lantaran Aki Jumin geus ngabedega dina golodog. Sorot panon bangun galak nyebarkeun sima nu kacida tohagana.
Pak RT jeung balad na ngarengkog mundur teu gagabah rek maju. Ayo maju sia. Sing san wani maju eta panggilana modar deuleu. Cek Aki Jumin bari mureleng. Ka musuh-musuhna nu ngajajar di buruan. Tapi can aya nu wani maju kalah carolohok kasima. RT, sia nu ngamimitian jeung kaributan di dieu, sia kudu tanggung jawab. Rasakeun sia, modar deuleu. Aki Jumin jadi galak leuwih di tadi. Celeng luncat ka palebah Pak RT suku ngalayang rek nyabet beuheung. Siuk kolepat ditakis ku bedog Pak RT. Aki Jumin meninggal lenyap manehna ngajuralit kagigir cre nincak lemah. Bedog Pak RT ngan saukur nyabet angin ayeuna kahudang deui kawanina. Aki-aki peot sia teu beunang disabaran. Lamun anjeun hayang salamet geura idinan kami keur ngagaradah imah anjeun. Lamun keukeuh teu ngidinan hartina anjeun boga dosa. Sarta anjeun geus maling nyinining, ceuk Pak RT tegas. Montong loba bacot kami mah teu butuh ku aturan deuleu. Sia kudu malodar kabeh. Geura marantog sia ulah ngagem kaing deuleu. Musik ulah mani sia. Alah. Ceuk Aki Jumin bari narajang deui Pak RT. Atuh nempok kitu Pak RT jadi gemes haok mere parentah ka babaturanana. Maju podarannya kayak Aki Jul. Jika nu geus lapar ti tadi keneh baladna kabeh maju sakaligus. Nyerang ka Aki Jumin nu geus nafsu. Keur tarung deui leuwih rame ayeuna mah balad Pak RT kabeh nyerang ka Aki Jumin. Teu aya nu misahkeun diri. Lantaran samemeh ngagaradah imahna hayang newak heula jalmana. Tapi Aki Jumin teh tetela lain aki-aki kolot bolos strong. Asa kitu dikepung wakul ku belasan jalma. Manehna tetep ngalawan bari sakaligus malik narajang nu cukup ngabahayakeun. Peureup jeung dampa suku pating belesat neangan mangsa. Patak paurepikeun nu ngoroyokna, tapi Pak RT jeung Mang Kurip teu lat mere komando, sangkan baladna maju kabeh. Iwal tibah jilu nu teu bisa maju lantaran tadi geus kabeunangan. Modar sia cucunguk. Diratakeun jeung lemah sia ku aing deuleu. Ceuk Aki Jumin bari ngajejak bobokong musuhna, heat cakokeun ka salah saurang balad Pak RT. Kuak koloyong ku berag nyuuh kana taneuh. Aki Jumin beuki nafsu terus malik kanu sejen, seak narajang leuwih kesit. Tapi nu ieu kalah karikat mundur bari muterkeun bedog. Aki Jumin teu tulus maju ngarengkog sieun ku bedog. Bareng jeung kitu disabat bincurangna ku bedog ading. Pelentung luncat ka luhur plos bedog ading nyebot angin. Ari ading dongko teu kanyahoan dampal suku Aki Jumin ngolepat kana tarang, lep ading ngelok. Tapi telat, keduk kabeunangan tarangna. Lang ading ngarasa lieur bru nyuuh. Tuluy gegerungan nahan ka nyeri. Bedog murag barang rek ditimpah deui Mang Kurip meningan sakilat ngajajak tur Aki Jumin. Nu kakarat cre nincak lemah. Seak keduk bru Aki Jumin rubuh lantaran kuda-kuda can teteg. Rob balad Pak RT ngaronom kabeh pada hayang pangheulana nyangkalak Aki Jumin. Tapi samemeh bari sameta Aki Jumin ngagereleng tarik naker. Teu beda jeung batu nu ngagurutuk. Koret teh duk nu ngepung ka badu bra-bru rarubuh. Bedog raceleng kabantingkeun. Barisan palebah Pak RT kadupak bincurangna ku Aki Jumin anu ngagereleng. Nu rancing geus jelung-jeleng luncat nyingkahan balai. Ayo hareudang deui sia. Munya mah wani deuleu. Cek Aki Jumin masih keneh nangtang. Kituna bari ngorejat hudang panon burahay beureum. Tong diantep batur-batur tewak, cek Pak RT. Rob baladna ngariung deui ka Aki Jumin. Sakaligus narajang meuni bareng. Bedog pating kolepat kana awak Aki Jumin, tapi brak Aki Jumin deku. Bedog pating harius luhureun sirahna, gereleng ngagereleng deui leuwih tarik. Buriak balad Pak RT bubar teu wani nahan dupakan ti Aki Jumin anu rohaka. Mana kabisa sia teh nahan becus kabur hungkul deuleu. Cek Aki Jumin bari ngorejat deui nangtung. Kalayan teu miceun waktu semrut narajang siuk-siuk tek peureupna jiga kilat nonyokan musuh. Tilu musuh rubuh sakaligus pating jarengkang ka tukang bari pating aradu. Nempok kitu Pak RT mimiti seber lantaran beuki yakin Aki Jumin lain lawaneun sabab kabisana memang unggul. Waduh, cilaka mun kieu mah bisa beak kabeh balad teh. Gerentes hate Pak RT bari taki-taki. Panon melong ka Aki Jumin nu geus tatan-tatan deui rek narajang ka Mang Kurip. Siuk Aki Jumin ngayunkeun peureub ka Mang Kurip, tapi Mang Kurip jiga nu geus nyaho kana balai. Manehna teu gagabah celeng luncat ka tukang. Nyingkahan panarajang Aki Jumin, plos serangan Aki Jumin ngeplos. Dibarengan ku majuna Pak RT narajang ka Aki Jumin. Bedog ngolopat kana beuheung, tapi jiga nu aya mataan beuheung Aki Jumin teh. Sakilat melok bari nyabetkeun dampaleungeun kana tuur Pak RT. Celeng Pak RT luncat ka gigir.
Da sieun ari kabeunangan mah najan Aki Jumin teu make bedog oge, yakin leungeunna ngabahayakeun. Montong mundur si RT maju sakalian di podaran sia ku aing. Bongan geus ngahina ka kolot deuleu. Ngangap bangsa sia ka aing, ceuk Aki Jumin bari terus ngangseg. Hayang newak Pak RT akhirna ger pada ngepung ku balad Pak RT. Sedengkeun Aki Jumin geus tamah nafsu, sakilat naki serangan musuh, bet leungeun nyabetan musuh. Atuh meuni pating gerero balad Pak RT lantaran teu bisa ngabendung serangan musuh. Para mitra kaum dangu, sanggeus tarung kira-kira setengah jam lilana Pak RT jeung baladna ampir kabeh kabagian kateungeul. Ngan mangkurip nu salamet teh ukur kateungeul meueusan teu matak nyeri kalayan parna. Cilaka ieu mun tetep ngaladenan Aki Jumin yakin bakal balai ieu, ceuk Pak RT ka mangkurip. Nu nangtung gigireunana, panon melong ka Aki Jumin anu ngabedega nang tang lawan. Balad Pak RT ngan karidua anu rada jag-jagna nu sejen geus mundur rada jauh teu wani maju. Nya Pak RT balai gede mun kieu mah kumaha atunya? Mangkurip bingung. Napas meni ngahegak kesa ngucur saluar awak. Mundur heula mang moal kuat jiga mah, jawab Pak RT. Harita keneh Pak RT mere isyarat ka anak buahna sangkan mundur. Atuh buriak kabeh malundur tuluy ngajauhan Aki Jumin. Malah mangkurip jeung Pak RT ge teu cicingeun tuluy ningalkeun musuhna. Cakakak Aki Jumin seuri bangun anu bungah naker lantaran musuhna kabur. Kamarana sia kunyuk-kunyuk. Teu pupuh kalakuan teh sia. Ngalon ngaririweuh ka aing, halik marantok deuleu. Aki Jumin ngabedega anu lak cangkeng di buruan. Ari panon mureleng harita teh ka balad-balad Pak RT, nu geus rada angang. Ari Pak RT teu malire ka Aki Jumin tuluy leumpang nuturkeun baladna nu geus jarau. Waduh. Kudu kumaha geus kieu nya mangnya, kuring mah jadi bingung ieu lantaran Aki Jumin teh tetela lain lawaneun urang ieu teh. Ceuk Pak RT bari leumpang. Duh, katu Pak RT kuring ge bingung ari kudu kieu carana mah. Tapi kumaha mun ka imah Mang Unus deui urang badami di dinya susuganan Mang Unus bisa merebong bolongan. Pikeun maluruh ku jalan sejen, ceuk Mangkurip. Manehna tetep hayang maluruh anakna hayang beunang buru-buru. Tah bener kitu urang nepungan deui ka Mang Unusnya. Pak RT satuju tuluy ngagero ka baladna sangkan ulah kebat bali. Reg sarerea eureun ngalieu ka Pak RT pok ading nanya. Rek kumaha Pak RT? Urang teh eleh yeuh. Nyimpang heula ka Mang Unus ding urang badami di dinya. Tah bener kitu, yuk atuh. Bring sarerea arinit. Jalan mengkol ka kenca muru ka imah Mang Unus. Sarerea ngarasa seungah mun kudu ngaladenan Aki Jumin sabab geus yakin moal kuat ngan ukur nambahan balai. Tekung silila para mitra geus terpi ka imah Mang Unus. Kasampak pribumi aya di tepas hareup. Keur ngahuleng siga nu bingung mikiran Pak RT jeung baladna. Barang burudul datang kadinya Mang Unus meuli curing. Kumaha jang ading? Hasil henteu? Pokna bari cengkat. Wah, silaka Mang nyinining teu kapaluruh ngan menang tarung we tadi teh sabab Aki Jumin ngambek. Jawab ading bari gek diuk. Malah nu sejen geus guk-gek dariuk bangun lungse kesa ngalucur. Waduh, na kumaha cenah jang? Mang Unus beuki panasaran. Barabat ading nyaritakeun kajadian tadi. Dibantu ku Pak RT nerangkeunana sarta sakalian ngabejakeun maksud nu ayeuna. Rek menta deui bong bolongan ka Mang Unus susuganan bisa keneh ngabantu. Kutan kitu nya. Tetela Aki Jumin tetep we jiga bareto ada teh barang ngasanjeung somong can cager-cager. Kumaha atunya da kuring ge bingung ari kitu carana mah. Mang Unus neuteup ka Pak RT. Nya eta tupangna ka dieu ge susuganan Mang Unus boga jalan anu sejen pikeun maluruh nyinining. Lantaran nyinining teh ayeuna teh can kapangih laratanana, tapi kacurigaan teh geus aya nyatana ku kalakuan Aki Jumin. Tangtu nu malingna teh bener-bener incuna ieu teh, ceuk Pak RT tegas. Teu gaduh jalan sejen kuring mana kudu kumaha atunya. Lantaran pikeun ngalawanan Aki Jumin mah berat. Boro-boro sifat urang najan para pangurus di dieu ge tah aku eta teh. Da puguh Aki Jumin mah manusia mahiwal atuh. Namun eleh gelut secara lahiriah sok ngajak perang ku cara lemes. Lain sekali dua kali aya kejadian kitu teh. Jahat manehna teh. Ceuk Mang Unus bangun hariwa. Manehna teu wani katutuluyan nyieun perkara jeung Aki Jumin. Sieun diteluh meureun. Waduh, kudu kumaha atunya lantaran kuring teh beuki yakin we nu maling nyinining teh lain sasaha ieu teh. Pasti incuna ieu teh. Sabab basa imah rek digaradah manehna ngambek ngahalangan bebeakan.
nepi ka aya korban nya tanah bahjilun dadana ditonyok nepi ka ngarumpuyu. Cek Pak RT, beak harapan teu bisa nyokot hiji putusan. Nya Mang Unus kumaha atuh carana nya na teu aya anu nyahoeun yen di dinya aya awewe. Sugan we kadenge sora-sorana atuh Mang Kurip milu nyarita. Manehna ngarasahan deui lamun nyinining teu kapaluru. Umawi teu nguping wartosna kuring geda biasana mamun aya naon-naon sok aya weja tapi kumaha atuh nya ari tadi. Atuh kadang aya suara istri da meureun aya nu gero minta tulung. Mang Unus kalah malik nanya. Panon melong ka Mang Kurip. Teu aya teh nu kadenge jempling we di imah Ki Jumin teh. Tapi kuring can yakin ha bener-bener teu aya nyinining teh atawa kumaha. Sabab lamun nilih kana kalakuan Ki Jumin kuring beuki curiga ka manehna. Poma kitu mah ulah waka ditaragal ku kasar atuh. Talingakeun ku jalan lemes, intip sing apik. Susuganan aya bukti nu yakin. Mun geus kanyahoan secara yakin laporkeun kan wajib ngarana Ki Jumin ditewak. Kitu we usul kuring mah. Cek Mang Unus ngajukeun usul sangkan Pak RT jeung baladna ulah rusuh teuing, tapi kudu make siasat nu hade sareng waktosna kabujeng CF di para mitra.